Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Aduh abang, mana tahan duit 1 juta untuk 1 bulan. Lauk pauk, minyak goreng, harganya melambung tinggi. Aduh abang, mana-mana cukup. Cobalah abang cari kerja tambahan, buat jajan anak, buat rokok abang. Aku bingung memikirkannya. Orang beli daging, aku beli tulangnya. Orang beli ayam, aku beli cekernya. Orang beli emas, aku beli tembaga. Orang beli HP, aku beli casingnya. Aduh abang, mana tahan duit 1 juta untuk 1 bulan. Beli bedak, handbodinya, listrik pun naik harganya. Aduh abang, mana-mana cukup. Cobalah abang cari uang tambahan. Aku pusing setiap hari, hidup dalam kekurangan. Orang pergi shopping, aku pergi ke sawah. Orang tambah kaya, aku tambah sengsara. Eta kori teu karunyan ka mama. Kunaon maneh ngahiji jeung gembel-gembel. Kita sangu jeung teh nia kunaon dibikeun ka batur, ieu teh sangu basi. Dibikeun ka gembel-gembel. Ai lepo maneh eta mah. Geus balik ka ditu tuh. Gawe. Yeuh malah kararitu we nya. Kalau basi ya jeung si gembel tuh kunaon kusia dibikeun di abruk-abruk jeung ka batur. Sia mah karunyaeun eta ka Cenia apa sih ada guan teh dengan apa kori tadi mana ngadu-ngadu ka mama cenah mana digosipkeun bobogohan jeung genderuwo ku si Sari kunaon aya maneh bergaul jeung gembel-gembel bari ngadang sahu basi deui ih kumaha sih kori sia geura balik ka ditu tuh poean emas loba pagawean oge sia sesehan tuh bari disipu saeutik supaya rada kinclong geura balik sia ka ditu. Umi, tadi si Sari ngomongkeun si Kori cenah anakna Cenining. Mahena bobogohan jeung genderuwo. Cek si Sari ngomongkeun keur jeung babaturanna. Anu bener kakarak ngadenge umi mah manehna bobogohan jeung genderuwo. Ulah sok pura-pura teh nyaho deuh. Umi oge ngomongkeun jeung si Sari cenah si Kori bobogohan jeung genderuwo. Karunya atuh si Koring sebager oge diomongkeun wae. Coba eta lamun nyahoeun Cenining. Bisa Umi dicekek ku manehna daek Umi dikiihan ku manehna buta. Umi mah bercanda doang tadi heureuy, teu beneran ngomong kitu ge. Lagian Umi manu kitu diajak ngobrol nyaho si Sari mah tukang ngadu domba. Tadi ge keur ngomongkeun si Kori cenah. Pantes cenah si Kori keluar peuting wae orang teh bobogohan jeung genderuwo cenah. Goblok atuh teh si Sari aing mah heureuy doang ngomong kitu ge teu beneran. Keun ku aing mun kapanggih si Sari ku aing cekek ku aing keun. Nu kitu Umi mah diajak heureuy nya mah sok tukang ngadu domba. Awas tah ngomongkeun si Kori deui, lain kuna naon Umi na si Kori mah kitu sok nyiihan jelema. Emang Umi daek dikiihan matana pecak ku manehna. Teuing aing mata aing pecak gara-gara dikian ku manehna doang. Ya geus nya rek balik heula nya. Atuh ada teh Assalamualaikum. Salam. Haram jada doang tadi si Sari ngomong ka aing cenah si Kori bobogohan jeung genderuwo nyeun gosip wae jelema teh keun sia tempokeun we ku aing. Awas ya nya daguan sia di dinya. Saha meureun nyeun gosip si Sari ngobrol-ngobrol jeung aing. Kosna eta mah masalah eta si gembel eta nyeun gosip-gosip kos kitu aing. Kesel aing tempokeun we sia. Nyaho meureun aing saha. Jago silat aing jago karate ku cekek ku aing pokona tempok. Sia cucurut begar arek mana sia? Aing rek nanyakeun, aing indung sia ka mana coba eta si gembel? Di mana coba? Aing arek nyarekan aing. Kesel aing si Sari itu ka imah. Ngomong napa dua wae. Segala si Kori cenah bobogohan jeung genderuwo. Carekan ku aing pokona mah tempokeun we masia tah. Aman eta masia? Cek emang nanyakeun Umi aya tuh keur diuk. Kepo sia urusan kolot. Aman masia? Oh itu masia tuh. Aing ketempo tuh, kapanggih sia, tempokeun sia, daguan aing sia, geus cicing dirinya sia. Gila aing dah nini so cantik. Dikitu kacida.
Ya iya dong, gua memang cantik. Nini. Tapi semangat 17 tahunan. Oke. Sia ngomong gue emang aing mah emang gelis tuh tempo ku sia. Ih, ramping aing mah. Geus teh sia. Pokona aing kapanggih Mas ya. Nempo sia teh aing meni hayang olam. Geus hararenak aing nempo sia. Geus ka ditu sia, cucut beger sia. Sia. Reker naon sia gembel di dieu. Aing ngadenge ti si Sari tadi. Cenah anak aing bubuguan jeung genderuwo. Isep ngin gosip-gosip wae gara. Dasar sia. We cincin ganas turi, udah miskin gak tahu diri. Coba aing nyaho penjelasanna jelaskeun ku sia. Menyatain anak aing bobogohan si Kori eta bobogohan jeung eta genderuwo. Emang pan aing mah meureun anak aing mah jelema lainna eta, lainna jelema kajajaden. Segala endah wae sia mun ngomong teh. Ke batur nyararahun kumaha. Aing mah meni ampun kacida. Meni ku hese bejana nangan ngagosipkeun aing wae. Kumaha si aing kurang bager ka sia coba. Dasar di magelo batu kurang dahar. Coba mun aing pae kaselek coba. Ih. Gampang sih lah mun kaselak tinggal gusur doang tuh ke rumah sakit. Kuriwo-riwo tuh sia. Bang kaselak doang emang aya jelema kaselak modal. Moal meureun sia gembel. Aing sia ngomong naon ka si Sari. Si Sari dia kayak mah aing. Cenah sia ngomongkeun ngagosipkeun cenah si Kori bobogohan jeung genderuwo. Maksud sia naon sih ngagoreng-goreng aing wae. Aing mah tara heureuy tepi ka kitu ka sia. Da aing emang sabenerna nyebut miskin, nyebut gembel emang sabenerna kitu atuh kumaha deui emang heueuh sia mah kos kitu. Gembel miskin nya aing kudu ngomong sia beung harapan naon. Aing jadi bingung ka sia. Ngagoreng anak aing yang aing wae sih hirupna. Nyen gosip. Eta mah heureuy ce, urang mah biasa we ngobrol doang daripada upi omongeun, heureuy doang we heureuy. Heureuy sih heureuy. Atuh pan meureun ngerakeun aing jeung anak aing. Atuh sia mah jelema we jeung genderuwo naon sih ieu na. Aya wae subugan kitu mun digosipkeun anak. Jeung nu gawe non tukang beca apa naon meureun aing rada ieu. Ai eta mah jeung jurig sia mah. Bukan sia jurig apa nya? Babaturanana apa? Cuma lebay gitu doang ge mah dianggap serius. Heureuy ce urang mah heureuy. Kalau ulah sok kitu deh ce dah. Udah dianggap serius, biasa we atuh. Atuh teu lucu we gembel sia. Ai bercanda kos kitu mah. Bercanda mah nu lain, ulah kos kitu eta mah ngaranna serius. Lainna bercanda eta gosip nyen gosip nya teh. Huru-hara eta nya teh. Eta si Kori meuni viral cenah gelis-gelis bobogohan jeung genderuwo. Aing meuni sewot kacida. Emang ge si Kori mah sok kaluar ti peuting. Cuma main mah gawe di bank ngaluar-luarkeun barang. Barang naon ce? Lah ngaranna di bank mah ngaluarkeunana barang duit goblok sia Eta si Kori ceurik-ceurik cenah. Aya nu ngomong manehna bobogohan jeung genderuwo cenah. Segala endah loba we pokona mah dituduh-tuduh segala endah. Eta ku aing si Sari datang ka aing mah langsung dicabokan ku aing. Meuli bararengep aing kesel. Saha coba nu ieu na anu nyebarkeun gosip kos kitu. Cek aing kitu. Manehna mah teh digebugan kitu ku aing mah ngaku. Akhirna ngaku-ngaku oge cenah sia ngomong gembel makana aing ka dieu. Ek nyarekan sia. Kuduna memang tak budak kudu dicekek heula meureun karek ngaku. Sia ge kitu meureun ku aing kudu dicekek meureun nya karek ngaku. Oh atuh ce, urang mah hampura we nya. Urang mah cuman ngomong kitu doang oge. Cuman bercanda urang mah, minta hampura we dah urangnya. Tapi sia ulah kitu-kitu deui coba aing mending nyeri hate aing kurang-kurang maha bagus sih ka sia benernya ih. Ya Allah ya Robi, ieu itu ku aing dibikeun ka sia. Camcut-camcut urut si Kori ku aing dibikeun ka sia. Sia mah kitu ka aing balesanana. Aing kudu kumaha coba? Mending ngerakeun ka cida.
cenah si kori bobogohan jeung gendero ulah nyampe we keluarga aing ngadenge atawa nonte ngadenge gosip-gosip kos kieu deh si cenah si kori bobogohan jeung genderuwo duh lamun cenah ngadarengieun sia ge dinaonkeun boas ya gembel. Atuh ce urang mah heureuy we, atuh kunaon atuh si kori batur curiga meureunnan lempang peuting balik isuk. Coba deh pikir deh ku ece sakaat ece kitu meureun mikirna mun batu menjadi batur. Otak doang oge meuni lebay, mun tahampura deh urang ge dah minta maafnya. Lebay-lebay sia beungeut sia teh kos lalai ulah sok nguruskeun anak aing eta si kori. Geus we uruskeun teh anak sia teh si Iqbal cucurut. Anak cucurut tah aing geureugeutkeun eta ka manehna. Manehna ge sok mimilu wae kan ngagosip wae. Kun can we ku aing dicekekan. Lagian si gembel hayangnya urusan si kori gawe naon pan aing geus ngomong gawena di bank bagian peuting mana teh nyusun duit. Atuh pan meureun aing nyusun barang-barang mah meureun ketempuan ku batur ai peuting mah puguh-puguh meureunan kumaha disusunan da eueuh jelema. Jadi sina bareres we kabeh ieu mah. Teh mah meuni kitu amat nyen gosip wae ka anak aing. Minta maafnya cenah, hampurannya. Terus ya ulah sakali-kali deui sia kitu. Ngomong-ngomong we.